Supados nyakatan baik ka ieu halaman supados urang sadaya kaguping ku urang sadayana kasakseni ku urang sadayana. Satu cik bismillah cik biasa kalau mah lamun ngaji teh bansar di tukang di Cibatu ieu bang ngaduan ngopi aing bansar lagi. Aduh, bejakeun gua inget ceng mujib sih. Aduh, ya Allah, tak apa ceng mujib sobat Kang Mugi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji salam, haji rodiyah, ngajawab salam didoakan mudah-mudahan saterasna kenging hidayah. Haji salam, haji Muhyiddin, ibu-ibu nanti ngajawab salam didoakan salakin sing getol kawin. Bios ibu carogena kawin deui. Bios di Candu. Bios di madu. Mending diracun, mending di madu. Diracun. Sok reg-regan tadi didamping ku Banser teh alhamdulillah. Di ditu ge boga Banser di Cibatu ngaranna Kang Ujang. Kumisna sarua ka si akang ieu jika benteng kabupaten. Alhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Amin kitu mah. Aduh, salangap bari nyarane si mah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa auladana min ahli al-jahli wa ahli al-ghair. Ilahi akrimni bi husni as-sawti wan naghamah hatta man sami'a qira'ati yazdadu riqqatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi ilahi akrimni bi rizqil halal min haitsu la ahtasib wa alif qulubal alamin bi asrihim alayya wa al bismi qabulan bi salmahat amma ba'du.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nu belah dieu Allah, belah dieu jempe. Ya Allah, Pak, ngemutan deui. Upami urang sadaya nguping lantunan kalam ilahi, maka dirinya kanggo urang sadaya anu nguping kenana aya peluang ibadah, mana ibadahna buktosna dirinya urang sadaya disunahkan menyambut baik dengan mengucapkan kalimah Allah. Pribados gaduh sobat alumni Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Kudang Limbangan poe isukan hawa Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Kudang Limbangan temu alumni karasan pangresa ajengan ge alumni Kudang alhamdulillah tiasa tepang. Haji Sidik Mulyana urang Cibalong pamong Kori Internasional. Haji Salman Amrillah Ciwidey Bandung mantena janten Kori Internasional ka Iran ka Pakistan. Bu ece akang urang Pakistan ketika ngareunge lantunan kalam ilahi nu sakitu indahna nu sakitu meunahna nu jadi kalamullah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilantunkeun ku salah sahiji jelema di sisi nyebatkeun jenengan Allah dibarengan jeung nyawerna disawer. Insyaallah di dia moal aya. Kita percaya. Coba Allah lagi satengah barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tekaji dari surga. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah surahallahul azim wa suraqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala al-imam Ibnul Malik fi kitabih al-musamma bi kitabil alfiyah wa khabarul mahsur qadim abadat kama lana illa tiba'u ahmada. Sabadana yang kagem salam kehormatan Islam dipayun sumaga urang sami-sami panjatkeun puja kali syukur kehadirat Allah anu Maha Ghafur anu mana alhamdulillah wasilah putra kali iradahna urang sadaya dina ieu saah dina ieu wengi tiasa bermuajahah patapung labung paamprok jonghok dina raraga silaturahmi dina lalaga talabul ilmi mieling dilahirkeunana junjunan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapanana pamudah-mudahan riungan urang sadaya dina ieu wengi tepangna urang sadaya dina ieu waktos mugia janten hiji riungan anu bernilai sinerang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Salawat kalikan salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun kana janten panutan alam Nabi urang sadaya Rasul urang tercinta Rasul urang termulia anu mana bantena parantos berhasil nyandak umatna minal zulumati ilan nur minal kufri ilal iman bahkan berhasil nyandak umat nu tadina biadab jadi beradab yakni habibana wa sayyidana khataman nabiyyin Nabi besar Muhammad sing tarik selawat Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tu hadir di daya tempatan cinta ke baginda Rasul. Hoyong kenging syafaat baginda Rasul. Hoyong sasarangan sinareng baginda Rasul di surga Allah. Alhamdulillah. Salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul nyatana nalika urang ayeuna jumeneng di alam dunia kedah nyeurekeun maos sholawat
Sabab sur baginda Rasul pangheulana jelema inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Pangheulana jelema nu dikumpulkeun jeung kaula di poe mahsyar di poe kiamah nyatana jelema nu nalika hirup di alam duniana sok nyeureurkeun maos salat. Lamun orang bener cinta ka baginda Rasul bu, man ahabba syai'an katsura dikruhu, nalika orang di alam dunia bakal loba ngomongkeunana, bakal loba nyebutkeunana. Ibu resep kana sawah, ibu resep tatanem, nu diobrolkeun teh tatanem jeung tatanem. Pamuda resep kana main bal persib, nu diobrolkeun teh persib jeung persib. Resep kana mobil nu anyar nu diobrolkeun mobil, resep ayeuna kana motor nu anyar nu diobrolkeun teh motor. Termasuk ketika orang cinta ka baginda Rasul, lamun orang bener ngaku cinta ka baginda Rasul, nu disebut-sebut ku urang teh pasti bakal Rasulullah sallallahu alaihi. Bade bobo di pepene lain ku HP lain ku TV tapi ayeuna ku sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nepikeun ka bobo indah jigana osok itu lain dia mariksa teh lah diisen jetrek jarang goyang mabuk ranah ya Allah ya Rabbana penting ayeuna siap sholawatan Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ya Rabbi alaihi. Ketika jelema maca sholawat sakali ku Allah diberi pahala 10. Ketika jelema maca sholawat 10 balik ku Allah diberi pahala 100. Ketika jelema maca sholawat 100 ku Allah diberi kahadean pahala 1000. Ketika jelema maca sholawat 1000 tuh pilih bakal diselametkeun tina neraka Allah jeung kadua digolongkeun jeung jelema-jelema anu syahid anu saroleh disarengan silarang baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sholawatna urang sholawat NU anu didamel nadom ku guru urang sadaya Sayyiduna Rais PCNU Kabupaten Garut Pondok Pesantren Asy'ada sholli wa sallam sadayana. Apal ibu apa? Baheula keur nyieun eta sholawat eta teh bebarengan sinareng Kang Ogi Kang Rusli di Ma'arif Garut eta teh perngesian sholawat eta teh sholli wa sallim daiman Allah sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sadayana sholli Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah salli. Tarikan deui sholawatna supaya terajol jelema nu ngaku nabi. Wal ali biban wal ali wal ashabi man darbul huda darbi wahabtuhu qalbi darbul huda darbi wahabtuhu qalbi afrantuhu dawman bi syauqi wal hubbi afrantuhu dawman bi syauqi wal hubbi salli wa sallim daiman. Sadayana bersolawat tarikan di solawat abasihan lamai urang ku solawat daiman alal badan wal ali wal ashabi
hadirkan baginda Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika jelema maca shalawat ka baginda Rasul, maca salam ka baginda Rasul, yakin baginda Rasul ngawalana kana salam urang sadaya. Penting ayeuna ya wong yang 12 Maulid di mana dilahirkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting ayeuna di ieu patempatan urang hadirkeun dina mana urang sadaya. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, isma'lana ya Rasulullah. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, sallu Allahumma salli wa sallim wa barik. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Habiballah, isfa'lana ya Mukhtarullah. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali, dan orang-orang yang ingin melihat ketampanan baginda Nabi, orang-orang yang ingin melihat kesempurnaan baginda Nabi, maka bersolawatlah, sampaikan salam untuknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Salawat sadaya Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Allah Allah. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Sayyidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sayyidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Ahmaduka Allahumma hamdan mustamir, Anta a'tayaka
لك الحصير مصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهداة الأتقياء والآل والصحب الهداة الأتقياء سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قلبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قلبي حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك Allahumma salli wa sallim wa barik. Penting ayeuna urang maca sholawatan di ieu patempatan kampung Cigadog ngaranna babarengan. Teu kabayang indahna upami urang maca sholawat nyanggakeun salam langsung payunan makom baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngecelak ngacai mata teu karasa meskipun pasedek-sedek puluhan ribu manusia ratusan jelema hayang nyanggakeun salam ka baginda Rasul asup ka Madinah ka Masjid Nabawi hayang salat di Raudhah keluar ka belah kenca di dinya aya sababaraha makam di antawisna makam Nabi urang sadaya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bari lempang keluar urang sadaya ngucapkeun assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Nabi Allah assalamu alayka ya Mukhtarullah. Mudah-mudahan urang tiasa nyanggakeun salam langsung di peunan makom baginda Rasul amin. Ku barokahna sholawat mudah-mudahan hirup urang sadaya berkah amin. Ku barokahna sholawat mudah-mudahan para putra putri urang sadaya soleh soleha amin. Ku berkahna sholawat mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngabangun bumi anu langkung megah amin. Ku berkahna sholawat mudah-mudahan urang sadaya tiasa kapeser kendaraan anu langkung mewah amin. Ku berkahna sholawat mudah-mudahan urang sadaya tiasa angkat jaroh ka Mekah kalih Madinah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hoyong angkat umroh hoyong angkat haji mau jadi pertanyaan geus daftar acan ieu ajengan hayang umroh hayang haji hayang geus daftar acan ya Allah ya Allah. Dimulai dari kemauan. Ketika jelema mau, Allah akan memberi kita kemampuan. Di mana buktos dan nomor kahiji daftar heula di mana we rezeki nama. Mudah-mudahan ayeuna normal kembali amin. Nu ngaranna cep corona buru-buru mantog amin. Amin normal deui amin. Heueung geus 2 tahun di stop. Ya Allah ya Rabbana izin umroh teribikeun nu hajian karunya nungguan nu umrohan pribados 25 jamaah ka cancel pidoana mudah-mudahan tahun ayeuna tiasa arangkat amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah sima nu teu ngarti teh urang Cigadog ngadoakeun corona sing panjang umur teh. Oh dibere bantuan ku Pak Kades lewat Pak RW Pak RT pamikeunkeun bantuan ka si Maeha cenah cek Maeha teu ngarti ti saha ieu Pak RT bantuan ti corona kan didoakeun ku si Maeha. Ya Allah mudah-mudahan cep corona sing panjang umur cenah. 2 tahun leuwih. Gusti nu agung mudah-mudahan urang biasa angkat umroh amin biasa angkat hajian amin jeung mudah-mudahan baginda Rasul teras aya dina manah urang sadaya amin jeung tugas urang kanu jadi indung jeung bapak bu punten ieu namahan urang kudu terus ngiklankeun terus kudu mintonkeun ka para putra putri urang sadaya saha nabi urang saha pangeran urang kenapa ingis ayeuna keung di akhir zaman loba jelema nu ngaku nabi ajaran-ajaran sesat geus maruncul di Garut NII ulah beat pakidulan geus mulai Banser teu caricing MUI langsung bahsul masail di Cibatu nya kene kitu kene di Wanaraja ieu belah tongong geus aya kareuneup ayeuna beat digempur
sing kuat akidah pondasi para putra putri urang sadaya kuatkeun keimananna supaya tegoda tegoyah ayeuna ketika loba jelema nu ngaku jadi nabi aya ajaran-ajaran anu mawa kana kesesatan. Dan geus sararane ayeuna sabaraha tahun ka tukang di Bogor aya nu ngaku nabi AM lain Abdul Muiz lain aing eta mah seuri di tukang son hayang puas we ya Allah. Lain Abdul Muiz Ahmad Musadek ngaku nabi urang Bogor ditanya di mana sia menang wahyu di puncak Bogor. Tukang son ulin ka puncak Bogor lain menang wahyu menang taleus si Ahmad Musadek menang wahyu goblok tong Cibatu teh ya Allah ya Rabb tong jauh-jauh di Cibatu tetangga di Garut ngaku nabi sholat nak kaler sholat nak hilir mang sen bener ya, rame di TV wan leres sabaraha ayeuna tahun dibekukan rame deui ditanya di mang sen cek menang wahyu di mana di sawah lega cenah keur ngajapati ya Allah ya Rabb Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik Anu kepribados sedika hormat kersana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, ustad ustadah, sepuh sesepuh bil khusus kasepuhan di wewengkon Kampung Cikadok. Kersana ketua MUI kalih jajaranana desa Sirna Bakti Kecamatan Pamengpeuk anu alhamdulillah rempeg para ajengan, para ustad, para ajengan, para ustad, para guru urang sadaya anu teras-terasan ngadidik ka urang sadaya ngingetan ngajak dina kahadean pamudah-mudahan aranjeunna ku Allah Subhanahu wa taala diparanjangkeun yuswana disarengan ku kaberkahan amin diberkahkeun rezeki kalih milikna amin para putra-putrina disoleh-solehahkeun amin oge salamina mudah-mudahan aya dina naungan pertulungan Allah Subhanahu wa taala amin. Urang kudu keuk, urang kudu hariwang Bu Pak ketika di hiji lembur di hiji tempat geus eueuh ajengan geus eueuh ustad itu ciri na kiamah. Ayeuna loba ajengan loba ustad akhlak adab-adaban generasi penerus urang geus karareung sok komo upami geus aya para kiai para guru-guru urang sadaya ingat Allah tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus, melainkan Allah akan mengangkat ilmu melalui mautul ulama. Para ulama-ulama jumhur ingatkan kamari guru urang sadaya Ki Haji Uun Al-Maghfurlah di Banjar ngantunkeun ya Allah. Pesantren ageung hiji-hiji panjuh alam dunia geus dicabutan. Rek kumaha 5 tahun 10 tahun ka hareup lamun kurang teu nyiapkeun generasi penerus ulama di ayeuna. Matak tinggal para bansar, para ansor anu siap ayeuna terus menjaga ulama, membela ayeuna ulama demi ayeuna membela NKRI, siap mati untuk berjuang membela ayeuna agama, menjaga ulama keprok keur bansar. Keprok. Karunya ayeuna eueuh kur hiji dikeprokan teu. Kan umat bansar mah ulah seuri dan ngaji di Selaawi ge sareng Kang Haji Aden Jujun Algonia sareng pangaresana Kang Aang LDNU banser di tukang duaan omat ulah seuri soalna kaya Kang Ogi SOS lamun seuri didenda 50.000 alhamdulillah siap siaga alhamdulillah. Aduh kupribados sedika hormat kersana Bapak aparatur pemerintahan atasan bawahan sipil militer bil khusus kersana Bapak kepala desa alhamdulillah tadi parantos masihan sambutan ka urang sadaya kali jajaran nabi khusus kersana Bapak RT lajeng Bapak RW sabaraha ieu teh 14 tadi pernah sareng Pak RW namina teh Kang Pak Anpal mana Pak RW nya oh keur ngopi saya tamat oh itu mah kaca bener Pak Haji nyumput wae Pak Anpal didoakeun ku pribados berkah pengajian ayeuna anjeun jadi RW mudah-mudahan enggal naik jabatan amin tina RW 14 jadi RW 15 sudah jadi kades kan anyar atuh kades mah gitu manya geus ganti deui
aduh sugan teh naik jabatan pinah eta mah alhamdulillah. Mudah-mudahan aranjeunna dijantenkeun jalmi anu saleh adil amanah amin ya Allah ya robbal alamin. Wabil akhos kersana segenap jajaran panitia penyelenggara di khusus keluarga besar Masjid DKM Asifah, para kiaina, stafna anu dirojong didorong kudunungan pribados di PT CPI kersana Pak Haji Ipan kali keluarga besarna anu alhamdulillah hadir di tengah-tengah urang sadaya. Mudah-mudahan kersana Pak Haji Ipan anu neraskeun perjuangan sepuhna kersana almarhum almaghfirlah Pak Haji Toto Iskandar, mudah-mudahan anjeunna dipasihan sehat wal afiat, dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun bilik kalih rizkina, salamina aya dina naungan pertulungan Allah, kasabna dilancarkeun, ditebihkeun tina balai kalih cocobina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alamin. Terlepas tina perjuangan kersana almarhum, tadi ngobrol sareng Pak RW sakedap, ternyata lain kur ayeuna putrana almarhum ge kersana Pak Haji Toto parantos ka uninga sadaya ka ieu patempatan teh sesah sok ngarojong ngadorong dina kasaean terus kitu pangaresan. Ayeuna aya penerusna alhamdulillah. Urang doakeun mudah-mudahan saterasna maja. Anjeunna ayeuna parantos aya di alam barzah insyaallah jalmi sae, insyaallah husnul khatimah, insyaallah ahli surga. Kersana Pak Haji Ipan tiasa tepang sinareng urang sadaya, tiasa ngariung dina ieu patempatan termasuk masyarakat sadaya tepang sareng anjeunna. Ieu salah sawiosna sababiah wasilah kersana almarhum. Ieu urang doakeun dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan almarhum aya dina panghampura Allah Subhanahu wa taala, ditempatkeun dina tempat anu dipikari do anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabab moal aya budak lamun tubuh kolot perjuangan kolot nu sakitu gedena sok kadang ku urang sok dipopohokeun. Leres Bu. Kolot urang nu aya kene kadang lisan urang sok ngajerikeun kana hatena. Tingkah laku urang kelet urang sok ngaraheutkeun kana hatena secara tidak langsung. Padahal perjuangan kolot sepuh ibu rama urang sadaya amatlah besar moal kabayar ku urang sadaya. Nu diharapkeun ku para sepuh-sepuh urang sadaya, ku indung bapak urang sadaya Neng Ujang, teu aya deui iwal di urang sadaya janten murang kalih anu soleh soleha. Siap ngadoakeun sepuh urang sadaya penting ayeuna siap. Siap. Siap Bu. Allahumma ghfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira apal sadayana apal minimal urang geus salat ngadoakeun kolot Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Al-Fatihah. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Al-Fatihah. Minimal urang sabada salat ngadoakeun kolot bareng sadaya. Allahumma ighfir li
sapertos asihna ibu rama abdi dina waktos abdi masih alit kene bibarokati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim suratul Fatihah khususan ila ruhi Bahaji Toto Iskandar. Khususan ila ruhi Ibu Haji Nur Cahyati. Perjuangan urang bisa ayeuna ngariung dina ieu patempatan ya Allah nu nganterkeun urang ka madrasah kadang kolot maka nyeri dileungitkeun kacape dileungitkeun untuk membahagiakan anak terus petek urang ulah poho kanu jadi indung jeung bapa ulah poho kanu jadi kol kudu jadi kolot. Alhamdulillah wae sakitu urang doakeun segenap jajaran panitia birusus kersana keluarga besar PT CPI anu parantos ngorbankeun tanagina, anu parantos ngorbankeun emutanana, anu parantos ngorbankeun hartana materina. Mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dina raraga mieling dilahirkeun na baginda Nabi, dina raraga tasyakur rengsena ngadak Masjid As-Sifa. Seja nembongkeun kabingah, seja syukur ka Allah, ngempelkeun urang sadaya, seja ngahaja diriungkeun dina ieu patempatan, seja syukur ka Allah melalui pengajian. Kenapa? Karena pribados yakin segenap jajaran panitia umumna nu hadir kana ieu patempatan kabeh fakir. Fakir dina naon? Faqiru rahmati rabbi. Ngarasa ayeuna butuh kana rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Mata dina kitab Tizanud Darori aya di dinya kalimah faqiru rahmati rabbi disarahan ku guru urang sadaya Miftahul Huda Manunjaya almarhum wa khair apandi dina ayeuna catetanana ternyata jelema dina raraga faqiru rahmati rabbi teh bagi pilu bagian. Kahiji aya jelema anu sama sakali tidak meyakini, teu mengakui bahwa manehanana butuh karena rahmat Allah, nu aya maranehanana ngaraku beunghar Allah anu fakir. Golongan Yahudi, golongan Nasrani. Innallaha faqirun wa nahnu agniya, cek dina Al-Qur'an. Golongan Yahudi jeung Nasrani sama sekali teu boga pengakuan, teu meyakini dina hatena bahwa manehanana teh fakir, butuh kana rahmatna Allah. Nu aya manehanana ngaku manehanana anu balaleunghar Allah anu fakir. Nauzubillahi min. Nu kadua aya golongan jelema yakin ngayakinkeun dina hatena butuh kana rahmat Allah tapi teu boga rasa dirina butuh kana rahmat Allah. Yakin mah yakin butuh karena rahmat Allah, tapi teu boga rasa, tak ieu nu bahaya. Kunaon atuh jelema teu milu berjamaah, ditanya butuh karena rahmat Allah, butuh, tapi kunaon teu milu berjamaah subuh? Ternyata teu boga rasa butuh karena rahmat Allah. Pengajian mingguan Senenan ayeuna di war-war di masjid di madrasah ditanya butuh teu maneh kana rahmat Allah kan tenan butuh nah teu milu pengajian ternyata teu boga rasa dina hatena butuh kana rahmat Allah nu disebat iman ilmu yaqin. Nu katilu aya jelema nu yakin butuh kana rahmat Allah jeung ngarasa dirina butuh kana rahmat Allah nu disebat iman hakul yaqin. Tah ku hadirna kana ieu patempatan ayeuna didorong ku PT CPI, para wargi sadaya, ku para alimil ulama, para kiai, para banser urang teh ieu teh ngabuktikeun jalmi anu butuh kana rahmat Allah jeung rumasa diri butuh karena rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakali deui harta nu parantos dikorbankeun, emutan nu parantos dikorbankeun demi terwujudna ieu acara aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin.
panggung kuat badag kieu udah mahi jang silat paujan di makang wah paganusa Pak Haji Ipan apal alhamdulillah lega genep ka 4 gitu bener alhamdulillah nepikeun ka dihiasna ge alami tangkal peutuy teu bajuan saya tukang riasna alhamdulillah ya Allah ya Robbana. Nabung emutan ka para panitia sadaya ibu-ibu bapak-bapak anu parantos ngorbankeun emutan tenagi utamina materi harta nabu ngemutan omat niatan sodako naon cenah niatan sodako naon aceng bet kudu diniatan sodako supados kalebetkeun kana pidau baginda Rasul mana kosomalun min sodakotin baliyazdat bu moal dikurangan harta anu mana eta harta teh disodakohkeun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali eta harta moal dikurangan ku Allah. Sur baginda Rasul baliyazdat. Bisi teh mah teu percaya make kalimah tauhid lafdi wa ma minat tauhid lafdiun yazi mukarron ka qaulika udruji jeung ahli ilmu alat. Bisi aya jelema anu teu percaya, bisi aya jelema anu ragu-ragu, bisi aya jelema anu salempang mang-mang yen harta nu disodakohkeun teh ayeuna dikurangan ku Allah sur baginda Rasul moal baliyazdat ditambahan Pak Haji Ipan ahli sodakoh ahli meremaweh ka budak yatim ka panti jompo ka masjid ka mukosan ku urang sadaya teu eureun rezekina milikna dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu jadi eunteung kamu urang sadaya baliyazdat ditambahan yakin nabi urang moal ayeuna mustahil ngabohong yakin saparantosna urang sodako atuh terus kumaha hayang ayeuna ditambahan ku Gusti tinggal menta ka Gusti kumaha cara mentana melalui doa osok ngadoa urang malobakeun ngadoa daripada ibadah terus salat duha 2 rakaat ngadoa 5 lamar ditulis wo teu naon da doa ge ngadoa ge ibadah leres bu mun sing era we salat duha 2 rakaat seminggu 2 kali ya Allah ya Robbana carana ku ngadoa kan urang keur salat ge as-salatu wa doa cek lugawi ilmu fikih salat itu secara lugawi adalah doa dimimiti Allahu Akbar nepikeun ka awe salam itu bacaanna mangrupakeun doa buktikeun dina julus baina sajdatain rabbighfirli war terus nah saeutika terus aya warzuqni aya warzuqni ya Allah rezekian abdi berkah ke rezeki abdi tambihan keberkahan milik rezeki abdi anu halalan thayyibah keur ngadoa ka Gusti keur menta ka Gusti cekasan mah keur nagih ka Gusti ketika ece Bapak hadirin sadaya keur maca warzuqni julus baina sajdatain teu beda saperti ece dina kahirupan sapopoe keur ngagesekeun kartu ATM hasil jeung teu hasilna duit pertama tergantung saldo nu kadua tergantung kartu ATM diblokir tah henteu nu katilu tergantung mesin ATM leres boga kartu ATM bank anu deket aya saldoan 5 juta dicopot poe tadi 500.000 kartu ATM na teu diblokir ATM mesin ATM na HD aya saldoan kaluar 500.000 leres kumaha lagi aya sal ieu masih ece nabung 2 juta bulan kamari dicopot saminggu ka tukang 1 juta 3 poe ka tukang dicopot 1 juta poe tadi ngingking ka ATM rek nyokot duit deui eueuh nu transfer teu daek nabung deui cek satpam derek naon ece nyokot duit kantos nabung kantos bulan kamari 2 juta rek dicanak sabaraha 1 juta minggu kamari 3 poe ka tukang dicanak 1 juta ayeuna bade nyanak sabaraha 500 cek satpam teh balik deui moal aya
tah ayeuna di akhir zaman loba jelema anu kitu. Ongko hayang ditamahan ayeuna kaberkahan milik rezeki ti Allah tapi saldo sedekah eueuh. Saldo sedekah eueuh sakalieun keur jumaahan aya poropak ngaliwat da api-api molor eta teh. Metot nu gambar bedog nu geus lecet kena pageus. Cari tanah yang ditamahan rezeki milik Gusti kaberkahan adi lipat gandakeun adi saldo sedekah. Mikir atuh perkusok sedeh. Ya Allah ya Rabbana. Punten Aceng, ibu mah ahli sedekah, hade. Tukang nerima we ka budak yatim mantap. Teu eureun ayeuna kelopak masjid eusian luar biasa subhanallah tapi seuseut wae ieu teh hirup teh kieu wae punten tong nyalahkeun hadis baginda Rasul tong ngalepatkeun Allah tapi urang kudu introspeksi diri boa-boa dina diri urang loba kokotor jeung dosa lamun dina kartu ATM mah kartu ATM na hade saldona aya tapi mesin ATM na becer moal keluar diri urang loba kokotor jeung dosa mudah-mudahan kuungi ayeuna urang sadaya diberkahkeun amin dibersihkeun dosa perdosa urang sadaya ku kaagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dina wengi ayeuna urang enggalkeun bae hapunten anu sadaacana anu saagung-agung Nabi khusus ka para kiai para ajengan ngaos pribados konsepna benten disebat nage ngabajidor ngariung bareng ngaji jeung nuker ngabodor lain hartina ngaji dibodorkeun ajengan komo di dieu pansel lain hartina ngaji diheureuykeun pangresa ngaji ya ngaji bodor ya bodor heureuy ya heureuy harapanana bodorna engke heureuy-na engke anu insyaallah bari silaturahmi artis kenamaan Panglima Bodor Jawa Barat Kang Ogi SOS mudah-mudahan janten panghiap pangbebesah keur mustami mudae ngaji dina peuting ayeuna emut kana ayeuna cara dakwahna para wali samemeh di ilmuwan teh dibebetah heula dihiap heula wali songo dihiap heula ku sholawat dihiap heula ku debus dihiap heula ku wayang geus betaheun di hiji tempat genah ngilmuanana tah pribados mah ku bodor supaya betah ngaji. Alhamdulillah upami keur halah NU wakos di alun-alun Garut sareng Kang Ogi SOS 2016 17 di Jayaraga bari huhujanan alhamdulillah biasa hadir. Mungkin di tengah-tengah pangaosan insyaallah bari silaturahmi sareng urang sadaya keur sana Kang Ogi SOS. Tepuk tangan untuk Kang Ogi SOS. Tepuk tangan untuk Kang Ogi SOS. Anu mana Kang Ogi SOS teh mangrupikeun sobatna Kang Sule the best friendna Kang Haji Oni SOS aya Sule aya Oni aya Ogi kalaresan nu hadir dina ieu patempatan mah Kang Ogi namun namanya Pak Haji Ipan para panitia sadaya aya informasi konfirmasi ka Kang Ogi alhamdulillah Kang Sule nuju di perjalanan alhamdulillah di perjalanan di Tambun ke Jakarta. Sugan mereka cigar udah tadi ulang ke Pak Haji Ipan. Alhamdulillah. Sugan mereka nusuwe Kang Ogi alhamdulillah. Satu acan Kang Ogi ingken insyaallah aya artis kenamaan sok manco di TVRI Jawa Barat. Nuker ayeuna tenar dina RCTI carogena Neng Andin. Aldebaran insyaallah bakal silaturahmi senareng urang sadaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah urang awan sakedap dina raragami eling takdiman wa takriman dilahirkeunna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bet nanahaonan urang kudu ngagungkeun baginda Nabi kudu bersyukur ayeuna atas lahirna baginda Nabi cek tatangga sabelah anu sergana belah ditu heuh bid'ah cenah geus teu asuh ka aing nu bid'ahan ayeuna teh geus teu asuh geus teu asuh. Kenapa urang sadaya kudu ngagungkeun baginda Nabi bersyukur akan dilahirkeunna baginda Nabi
dijawab ku Allah dina hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Saur Allah, kalau seandainya aku tidak menciptakanmu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan aflak. Naon aflak? Jagat raya, bumi, langit dan lain sebagainya. Kullu ma siwallah nu disebut makhluk teh. Bu upami teu aya baginda Rasul ibu moal yuk penting ayeuna di dieu. Upami teu aya baginda Rasul Pak Haji moal aya CPI. Upami teu aya baginda Rasul moal aya cau. Upami teu aya baginda Rasul moal aya panggung ieu penting ayeuna. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Mata pantas dina riwayat di jauh-jauh hari di sateacan Allah nyiptakeun langit, di sateacan Allah nyiptakeun bumi, bahkan di sateacan Allah nyiptakeun Nabi Adam. Maka yang paling pertama diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad. Naon cenah? Nur Muhammad. Sateacan aya langit, sateacan aya bumi, bahkan sateacan Nabi Adam didamel ku Allah. Nu paling pertama didamel ku Allah nyaeta nur Nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Istimewa Nabi urang sadaya. Gunung ayeuna gunung moal nangtung, lautan moal aya, sagara moal ngawujud ibu-ibu moal aya, bapak-bapak moal ngawujud simkuring moal ngaji sim. Upami segtiamah ti aya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mata pantes dina riwayat ketika Allah beres ngadamel Nabi Adam, Nur Muhammad ku Allah disimpen dina tulang rusuk Nabi Adam. Ieu hebatna Nabi urang Nur Muhammad. Nur Nabi urang ku Allah disimpen dina tulang rusuk Nabi Adam. Saatosna Allah nyimpen Nur Muhammad dina tulang rusuk Nabi Adam, malaikat kapengker sadayana pengker Nabi Adam ngahormat kana nur Nabi urang sadaya. Saur Nabi Adam, ya Allah, ieu malaikat nuturkeun abdi wae aya naon? Saur Allah, wahai Adam, karena dina tulang rusuk anjeun ku kaula ditundaan nur keturunan anjeun nu ngaranna Nur Muhammad. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saatos itu singkat cerita Nur Muhammad ku Allah disimpan dina tahar Nabi Adam, dina tarang Nabi Adam. Nu tadina malaikat dipalengker bring sadayana madep ka Nabi Adam. Saur Nabi Adam, ya Allah, ya Rabbi, abdi hoyong ningal Nur Muhammad keturunan abdi, ya Allah. Saatos disimpan dina tahar Nabi Adam ku Allah dialihkeun kana ayeuna kuku jempol panangan dua Nabi Adam. Saatos ku Allah dialihkeun ku Nabi Adam ditinggal, geus ditinggal diusap dicium, geus dicium diusapkeun kana dua soca Nabi Adam. Dijawab ayeuna ku ulama-ulama salaf dina ilmu fikih ketika urang ayeuna ngadangu adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalawean ku urang asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah didinya saatos asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maca doa ieu, marhaban bihabibi wa qurrati aini bika ya Rasulullah. Tilu balikan geus dibaca terus dicium jempol panangan urang dua, terus diusapkeun kana dua soca urang. Oh sok kitu. Kiai baheula guru pribados di Tasikmalaya Kiai Haji Muhammad Toha, Allahumma gfir lahu, ketika ditinggali 13 sisi mun Jumatan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabibi wa qurrati aini, dikecup geus dikecup ayeuna diusapkeun ya Allah. Mangga dina ilmu fikih aya tah. Osok gitu, osok ibu. Tah ayeuna urang mimitian. Lamun urang ngadangu adan teh reup jempekeun, lamun keur dahar eureun heula, lamun keur macul eureun heula. Takdim kana panggilan Allah Subhanahu. Nu adan di masjid ajengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab urang asyhadu anna Muhammadar Rasul.
marhaban bihabibi wa qurrati aini bika ya Rasulullah. Tilu balikan terus jempol panangan urang dua dikecup, geus dikecup diusapkeun kana dua soca urang sadaya. Fadilahna eta jelema moal kakeunaan ku panyakit rabun. Apa rabun? Lamun urang Garut menyebutna DRS. Apa DRS? Dedelean rada surem. Alhamdulillah. Ternyata hebatna Nabi urang sadaya. Dugikeun Nur Muhammad disimpen di Nabi Adam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana. Nu diantos-antos ku urang sadaya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan urang kenging syafaat baginda Rasul, amin. Mudah-mudahan urang saterasna melalui peringatan Maulid ayeuna urang sadaya terus ayeuna meningkat kecintaan ka baginda Rasul, kadituna urang leuwih cinta kanu jadi nabi urang sadaya oge pangeran urang sadaya buktosna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matak teu aya deui dina wengi ayeuna iwal ti urang ngucapkeun alhamdulillah, 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 sedah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Rek teu syukuran kumaha urang sebagai manusia? Ku Allah masih kena dipaparin usia. Minggu kamari jengkang lulur urang seep usia. Ku Allah masih kena dipaparin kesehatan. Alhamdulillah bisumil bisa milu pangajian. Di rumah sakit dokter selamat 900 jelema nu keur ngabebengkang ngarasakeun kanyeri. Urang mah alhamdulillah ku Gusti dipasihan sehat wal afiyah. Matak dina raraga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk urang terus syukuran ka Gusti. Urang manfaatkeun usia urang samemeh datang paeh. Urang manfaatkeun ayeuna waktu nyalse urang samemeh datang waktu sibuk. Urang manfaatkeun waktu ngora urang para pemuda samemeh urang datang waktu kolot. Urang manfaatkeun waktu sehat urang samemeh datang waktu gering. Dages gering mariweuh. Riweuh nu aya ge tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Dina hate ngadua ya Allah damangkeun abdi ya Allah, abdi rek milu pangajian, abdi rek milu berjamaah ya Allah, damangkeun abdi keur gering geus cager mah poho deui. Terus kitu da nya kan dipasihan gambaran ku Allah. Wahai Muhammad, bejakeun ka ku anjeun ka ahli Mekah. Lamun seandainya eta ahli Mekah menang cobaan ujian di kaula, ujian di darat, ujian di lautan, musibah dina kahirupan, menang penyakit nu hese neangan ubarna, rek saha minta tulung, rek saha muntang. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah. Ahli Mekah ngajawab, la in anzaitana min lanakunanna minasyakirin. Ahli Mekah ngajawab, upami seandaina Allah ngadamangkeun kana panyawat abdi, upami Allah nulungan kana musibah abdi, maka lanakunanna minasyakirin. Abdi yakin bakal syukuran keur gering keur menang musibah. Jelema geus cager mah poho deui jeung poho deui. Yuk urang tafakuran diri. Kumaha lamun urang ayeuna keur menang musibah nu sakitu riweuhna, panyakit nu sakitu hese neangan ubarna, rek saha minta tulung. Ibu naik ayeuna parahu di pamengpeuk dina laut. Naik kapal ayeuna di pamengpeuk di santolo disayang heulang di tengah-tengah laut. Ombak nu sakitu badagna dikeresakeun eta kapal rek tilelep. Rek saha minta tulung. Imah nu sakitu agrengna bakal nulungan moal. Budak nu dipikannya ku urang bakal nulungan moal. Pamajikan nu sakitu geulisna kaayaan urang keur di tengah laut rek dilelep rek bisa nulungan moal. Saha nu bisa nulungan ka urang nu dipake pamuntangan ku urang? Eueuh deui iwalti Allah. Allah. Sriwijaya Air sabaraha tahun ka tukang ti beubeut. Pilotna nu muslim dina rekaman kan kareung Allah 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 leres
Aya menyebutkan pamajikan aya. Budak aya. Apansa aya. Fortuner aya Fortuner. Allah nu kareun lagi Allah. Pembalikan terakhir Allah. Atawa eta jelema teh keur meunang musibah panyakit nu sakitu ripuhna. Napas geus dina tenggorokan. Ngareng HPC. Reksa anu nulungan bejakeun ku anjeun Muhammad. Imah nu sakitu agrengna bisa nulungan moal. Jabatan ku anjeun da ayeuna di agul-agul bisa nulungan moal. Pamuntangan terakhir buktosna Allah, pangbalikan Allah. Komo geus gering ripuh. Leres.